Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng ibu dina mata pelajaran basa Sunda. Urang lajengkeun materi anu sateuacanna nyaeta kaulinan barudak. Sateuacan kanu materi, hayu urang sasarengan ngadua dumasar kana kapercayaanna sewang-sewangan. Mugia dina dinten ayeuna urang dipasihan kalancaran dina diajar basa Sunda. Amin. Udagan anu dipiharep dina lawungan ayeuna nyaeta hidep tiasa nuliskeun ragam kaulinan barudak anu ngagunakeun kakawihan sareng ngararancang skenario kaulinan barudak luyu sareng kana kaidah-kaidahna. Kakawihan barudak. Kakawihan teh karya balarea. Hartina henteu kanyahoan saha anu ngarangna. Sumebarna tatalepa sacara lisan. Kakawihan sok disebut kakawihan barudak sabab biasa dikawihkeun ku barudak. Kukituna kakawihan teh raket patalina jeung kaulinan barudak. Janten aya sawatara kaulinan anu ngagunakeun kakawihannya. Contoh kakawihan nyaeta aya hompimpah, terang-terang kolentrang, oray-orayan, cingciripit, paciwit-ciwit lutung, prangpring, jeung sajabana. Kakawihan barudak prangpring. Prangpring mangrupa kakawihan barudak anu dikawihkeun bari nepakan tuur budak anu disanghunjarkeun. Saperti kieu laguna. Prangpring, prangpring, salumprang, salumpring, sabulu-bulu daging, si gading kasunda perang, purkuntul engkang-engkang, munding ngabongkar kandang, salawak sadugal cendol. Cingciripit tulang bajing, kacapit-kacapit ku bulu pare seseukeutna, jol padalang mawa wayang, jrek-jrek nong. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai leuwi, entong ka leuwi di leuwi loba nu mandi. Saha nu mandi anu mandina pandeuri. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon loba barudak keur ngangon. Mending ge teuleum di leuwi loba nu mandi. Saha nu mandina pandeuri. Endog-endogan pepesi jiprek, endog-endogan pepesi jiprek, endog-endogan pepesi jiprek, goleang-goleang mata sapi bolotot. Contoh-contoh kakawihan anu sejenna tiasa hideep tinggal dina buku paket kaca 30 dugi ka 30 hiji. Maca skenario dina kaulinan barudak. Mangga tiasa ku hidep regepkeun. Pas sosore di buruan masjid rame ku barudak anu keur arulin bari ngadagoan adzan magrib. Aya nu keur encerak, nu ngadu kaleci, nu maen panggal, malah anu keur sondah oge aya. Gandengna geus lain di kieuna. Dani, Rina, Uhindi jeung Gugun kakara datang. Mimitina dariuk dina emper masjid nempokeun anu keur arulin. Lila-lila mah nu opatan kabitaeun hayang milu ulin. Dani, urang cingciripit yuk. Rina, hayu batan molohok ningalikeun batur. Gugun, hayu wae ngan mun hukumanana jadi ucing mah hoream. Sok capek waktuna salat jeung ngaji. Windy, gampang anu kacapit urang coretan wae ku kapur. Tah abdi mawa kapur mah gampang mupusna ku cai wudu oge bersih. Gugun, tah enya satuju pisan. Sok atuh saha anu rek mimpinna. Dani, abdi we sok ngawihna babarengan nya. Dani nemprakeun leungeunna.
Tuluy manehna sorangan jeung babaturanna anu tiluan neulkeun curug kana dampaleungeun anu namprak, breng ngawih babarengan. Cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna. Jol padalang mawa wayang jerek nong. Bareng jeung nyebut jerek nong, Dani nutupkeun dampaleungeunna sakaligus. Anu tiluan gentak narik curugna. Tapi Gugun telat, atuh kacapit ku dampaleungeun Dani. Windy geuwat ngaluarkeun kapur, sarta dicoretkeun kana pipi Gugun. Ger anu tiluan sareuri semu ngeunah. Kitu jeung kitu wae nepi ka sababaraha balikan. Tah, sabada ngaregepkeun skenario kaulinan barudak tadi, ayeuna urang lajeng kana ngararancang skenario kaulinan. Kumaha sih nyerat atanapi nulis skenario kaulinan barudak anu sae teh? Tah ayeuna aya lengkah-lengkahna supaya rapi dina waktu nyusun skenario kaulinan. Anu kahiji nyaeta urang kedah nangtukeun jumlah personilna. Janten aya sabaraha wae sih nu ngiringan kaulinan eta teh. Terus anu kadua aya nangtukeun propertina. Nah, kaulinan ieu teh ngagunakeun properti atawa henteu. Anu katilu, nangtukeun bagian awal samemeh kaulinan diragakeun. Anu kaopat, sabaraha lila waktu pikeun ngaragakeunana. Anu kalima, nangtukeun bagian pamungkasna. Anu pamungkas nyaeta susun skenariona ku hidep. Materi dina laungan ayeuna dicekapkeun wae dugi ka dieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Ulah hilap kerjakeun pancena nya. Jaga kesehatan, wawasuh panangan sareng ngagunakeun masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.